Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula li ada'i ta'ah wa la quwata li tarkil maksiyah illa bi'aunillah, amma ba'du. Baraya kumaha daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya wengi ayeuna urang tiasa kempel di ieu tempat nu insyaallah barokah. Amin. Sok ngaropi lah we. Moal abi mah ieu aya air putih. Air putih. Heeh, sok. Ngaji mah kudu, ngopi mah fardu gitu. Dibalik. Ngaji naon ngopi dulu. Ngaji fardu. Dah. Sok atuh. Nah, berani si kada tuh. Nah, maka ganti. Naon keur ieu keur halangan. Leles tunggu men kita. Nya wengi ayeuna teh urang teh bade ieu we ngobrol. Nah, ngobrol soal kitab Sapinah. Ari kitab Sapinah teh ta karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Al-Imam Ibnu Sumair Al-Hadrami. Ieu teh Imam Ibnu Sumair teh orang Hadramaut. Hadramaut teh di mana? Apal teu? Lain atuh. Lain. Hadramaut teh. Eta menya postan. Ya, bener. Hadramaut teh eta aya di Yaman. Jauh. Yaman apa? Yaman nanya di postan. Yaman ya. Tapi bukan cuma Sapinahnya, kita juga akan mengulas sarahna teh karangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, orang mana? Banten. Nah, namina teh Kasifatus saja. Ya, setelah acan dimulai kita kirimi dulu Fatihah kepada orang-orang yang telah membuat kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati mu'allifi hadza al-kitab Safinah Syekh Al-Imam Ibnu Sumair Al-Hadrami wa ila hadrati Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sok dibuka kitabna, anu ngomong nyana kitab nun teu nyana tong. Kitab Injil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah, ora ing liyane.
Ar-Rahmani anu maparin nikmat agung ieu Allah di dunia sareng di akhirat. lamun Jawa nama kang maparin nikmat agung ieu Allah ing dalam dunia lan akhirat. Mbak tulis artikeun handapna atau di mana we penting maka artikeun we. Sok. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah ora ing liyane. Main jelly pulpennya main. Kelawan nyebat jenengan Ustaz. Mun kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Allah nate Gusti Allah. Gusti Allah. Bismillahi alba'u harfu jarrin ismun majrurun bil ba. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Allahi majrur mudhafun ilaih. Ar-Rahmani Ar-Rahmani lah. Geus can Ar-Rahmani. Tacan. Ar-Rahmani kang maparin nikmat ageung ieu Allah ing dalam dunia lan akhirat. Apa ini nikmat ageung gitu. Di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi Ar-Rahimi kami mah nanyakeun anu ieu teh Ar-Rahimi teh naon. anu maparin nikmat di akhirat hungkul. Maparin nikmat Di akhirat hungkul. Jadi eta bedana Ar-Rahmani jeung Ar-Rahimi teh. Sama-sama mengasihi, sama-sama memberi kasih sayang, tapi bedana Ar-Rahmani mah di sakabeh alam. Jadi rek nu iman, rek nu henteu, rek nu boga akal, rek nu henteu, kabeh beunang kasih sayangna Allah. Tingali jalma kafir harirup, dibere napas, beunghar, komo Cina. Puasa break. Cimahi Cicendo. Tah, ai Ar-Rahimi mah yang maha pengasih, tapi hanya untuk orang-orang beriman. Jika maraneh. Nah, aranjeun kabeh teh beriman, maka akan dikasihi oleh Allah di akhirat. Orang kafir mah moal. Sabab miftahul jannah La ilaha illallah. nah, miftahul jannah la ilaha illallah gitu ya. Tah, aya bahasa dina bismillah teh kieu. Yan bagi likulli syari'in fi fannin ayatakallama alal basmalati bitorfin mimma yunasibul hadzal fan. Pantes pisan pikeun jalma nu siap-siap tandan tumandang samping jangkung hiling cangcut. Maksudna teh kieu, maksudna siap-siap rek ngaji kana hiji fan ilmu, hiji cabang ilmu, maka kudu ngabahas heula bismillah. Nah, bismillah na teh anu sesuai jeung ilmu nu rek diaji. Jeung eta anu berkaitan jeung cabang ilmuna. Anu rek dipelajari. Tah, bismillahirrahmanirrahim di dieu hukumna aya 5. Humargi fikih ngabahasna seputar hukumnya. Jadi orang teh rek ngabahas fikih, maka bismillah nu rek diterangkeun di dieu teh anu berkaitan jeung fikih. Hukum maca bismillah teh aya 5. Ya. Hukum maca bismillah teh aya 5. Naon we?
Aya anu apal teu ieu hukumna anu aya 5 teh. Contohnya lah hiji posta. Contohna nu kahiji wa bismillah nu wajib. Bismillah wajib. Nu kadua Baca aya wajib, aya sunah posta. aya sunnah, bismillah nu sunnah. Terus Jauh. nu katilu bismillah nu mana? Bismillah nu makruh. Nu makruh aya, nu kaopat tapi. Nu mubah berarti. Nu haram heula ieu. Bismillah nu haram, bismillah nu makruh, bismillah nu Haram. Makruh. haram. Ieu anjing. Anu katilu haram, nu kaopat bismillah anu makruh, nu kalima bismillah anu mubah. Tah, bismillah anu wajib teh nu mana? Bismillah anu wajib teh dina maca Fatihah dina salat. Wajib. Eta wajib bismillahna, sabab lamun teu maca bismillah di dinya batal salatna. Anu kadua bismillah anu sunnah. Nalika rek migawe pirang-pirang perkara anu dianggap hade, maka jadi sunnah. Contoh, migawe naon anu dianggap hade? Ngaos. Urang teh maca bismillah heula, maka eta jadi ganjaran sunnah keur urang. Anu katilu bismillah nu haram. Di mana migawe paharaman maca bismillah, maka bismillahna jadi haram. Contoh, ek mabok, bismillah heula. Abizar kumaha eta Abizar. Tah. Kan cenah lebih menganjurkan untuk bismillah dulu kalau saya ke teman-teman Teu saya. kengeng nya. Kengeng berarti nya. Sabab ieu teh nyebut asma Allah tapi digunakeun jang pagawean nu haram, maka bismillahna ge jadi haram. Menang dosa deui tah maca bismillahna. Tapi dengan statement bahwasana cenah atuh sugan we cenah teh anggap rek minum bismillahirrahmanirrahim dititahul cenah bismillah heula maneh pas keur kieu teh jadi inget Allah cenah urang ingat ka Gusti Allah jadi terjadi eta. Anu terjadina syukur. Lamun jadi eta jadi haram. Bismillahna. Tuluy nu aya bismillah nu makruh di mana migawe pagawean pamakruhan terus maca bismillah maka jadi makruh oge. Contoh erek ngarokok. Ngarokok teh pan hukum paling rendah nate makruh tah. Ngarokok teh. Maka di mana maca bismillah saacan ngarokok terus orang ngarokok bismillahna jadi makruh. Teu naon, tapi lamun ditinggalkeun eta menang pahala. Leuwih alus. Berarti temen ngarokok tuh. Lain teu meunang maca bismillahna. Sebenarnya mah sih teu meunang ngarokok. Ulah bismillah tak kade. Sabab ieu teh nu makruh teh aya oge hiji deui di mana urang maca bismillah di tempat anu hina. Contoh, urang ulin ka ieu ka naon atuh doli dugem atawa ieu non jardin bisa nah urang kadinya maca bismillah di dinya makruh kong direk kengeng ai haram kene mah nu halal mah teu naon sok we alus mah eta sunnah eta Sombong ge nu geus tah aya deui nu mubah anu mubah teh bae maca bismillah migawe anu pagawean teh sifatna teh duniawi nya contohna nu mubah mah jiga erek gawe main ML tah mubah eta jadi anu perkara duniawi we begitu tinggal eta di jero di sisi dina sarah jadi musonib teh ngamimitian ku bismillah iya Syekh Ibnu man
Ibnu Sumer teh make bismillah. Ibnu Sumer Ibnu Sumer. tah make bismillah di awal teh nyaeta ieu alasanana nu kahiji iktidaan bil kitabi tinggal tadi handap nu panghandapna aya bil basmalah iktidaan tah Kurungan Pak Ustaz. henteu nu di jero nu panghandapna Tambah gede gi. eta teh alasan kahiji tah iktidaan bil kitabil aziz Beda deui jadi Panggil mana juga tuh, panggil apa? aya teu kap nu paling handap baris panghandapna aya iktidaan iktidaan. Oh iya. Iktidaan bil kitabi. Buat sadap, oke. Ayo Pak Ustaz. Isis. aya kuduna mah aya sih Ayah. Iya. tah Modal berarti beda kitab. Nah, eta iktidaan alasan kahijina make bismillah di awal, iktidaan bil kitabil aziz. Nurut iktidaan teh nurutkeun. Nurutkeun bil kitabi. Nurutkeun bil kitabi kalawan kitab nyata Al-Qur'an teh ya. Sebab Al-Qur'an dimimitian ku bismillah maka ieu ge nurutan gitu. Musonif teh nurutan supaya ieu teh apa yang telah dicontohkan dilakukan gitu. Anu kadua Sok, nu kahiji teh nurutkeun Quran. Kahijinya. Kahiji teh nurutkeun Quran. Kusabab Quran dimimitian ku bismillah, maka ieu ge kitab dimimitian ku bismillah. Sok. Kedua tingali di tuluyanana kaditu. Buka. Henteu eta mah teu tadi Di kiri. heeh di nu kiri. Kenceng dong betana. Beda eta mah. Kando tuh mahal dia. Aya baris kedua. Kedua Kak, mana Kak? Iya. Oh. Wamtisalan Salah. Nah, iya, Pi. Jangan salah. wa itoatan. Hah? Wamtisalan. Iya ya. Wamtisalan wa itoatan. Wamtisalan teh nurutkeun oge. Wa itoatan jeung taat li amrihi sallallahu alaihi wasallam kana parentah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Nabi kumaha fi qaulihi dina ucapan Kanjeng Nabi awwaluma katabahul qalam awwaluma ari mulaina perkara katabahu anu dituliskeun ku al-qalama ku qalam bismillahirrahmanirrahim nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal anu dituliskeun pertama kali ku qalam teh makhluk Allah anu tukang nuliskeun. Nuliskeun takdir, nuliskeun sagala rupa di Lauhul Mahfuz. Malaikat. Lain. Aya kolam teh lamun bahasa urang mah lain kolam renang. Kolam teh bahasa Arab artina teh pulpen. Pena. Tah. Jadi lain bila ingin ngetika di dan makanya Lain. Jadi kolam di dia teh nuliskeun pertama kali nuliskeun bismillahirrahmanirrahim. Eta alasan kedua. Alasan katiluna mah ngamalkeun kana hadis anu diriwayatkeun ku Abi Daud. Hadisna teh kieu. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Sakur perkara anu dibilang-bilang hade
tapi teu dimulai ku bismillah eta perkara teh jiga hewan anu buntung buntutna. Anu dilahir buntutna buntung itu atau Buntung TB-TB oh atau bisa wae buntung ti lahirna Teu sampurna gitu. teu sampurna. Tah eta teu bisa hewan teh dijadikeun kurban. Cacat ya. Cacat. Dina pada kurang teu sampurna teh. Jadi mun orang migawe kaadean tapi teu dibismillahan. Tah eta teh Cuma-cuma. teu cuma-cuma jiga ieu misalkan nyieun kitab tapi teu dibismillahan hade kitabna mah. Tapi kurang gitu. kurang afdol Kurang. kurang Jika atawa bisa wae juga jelema tapi leungeunna buntung juga Agus Buntung. Agus mana Agus Buntung apa tuh Agus Buntung? oh anu cabul Anu eta. Atawa juga jelema aweuh ramoan. Aweuh jarian. Jadi si Badru nu kepeting nah Maya, Cok. oh iya eta juga kitu lah. Abtar teh gitu. Urang lajeng. Alhamdulillah matan dina matana nu eta nu di luar. Alhamdulillah utawi jenis puji kang opat. Alhamdulillah ari sadaya puji teh eta nu opat. naon apa teh Naon we sok? anu Allah ka Allah Heeh. Allah ka manusia Heeh. manusia ka Allah manusia ka manusia Heeh. Masya tah. Eta sadaya puji eta teh eta kagungan Gusti Allah. Lillahi iku tetep ka Allah. Eta tetep kagungan Gusti Allah. Rabbil alamina kang mangeranan ing wong alam kabeh. Anu mangeranan alam dunia. Rabbil alamina anu mangeranan alam dunia. Wabihi lan ing Allah sareng kalawan Gusti Allah Gusti Allah wabihi Nasta'inu bahasa Jawa nate jaluk pangawasa ingsun sadaya kang jaluk tulung. Ieu urut ngalogatna urut Jawa. Pakai Sunda tuh ya. Nasta'inu hungkul nyuhunkeun pitulung. Hungkul, wungkul. Bahasa Jawa ieu mah bongkok kene. Ala umuri kana pirang-pirang perkara piro-piro perkoro adunya anu sifatna dunia wadini jeung nu sifatna agama wadini Wadeni. wa sallallahu jeung mugi maparin rahmat saha Allahu Gusti Allah
Mugi maparin rahmat Gusti Allah. Rahmat. Ya, lepas Pak Guru. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ka Gusti urang sadaya ka Gusti urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu sarapan murid ini ya, luntang lantung ya. Kan dengarti. Sono Pak Ustaz, siap. mana bieu teh jadi podi berkah dunia wasallallahu ala sayyidina ka Gusti abdi sadaya nyaeta Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. khatamin nabiyyina anu nungtungan sakabeh nabi. Jadi tak aya nabi sanggeus Kanjeng Nabi Muhammad. Ya cinyong-nyong. Ngobrol ya, Aremos tadi. Jauh-jauh. Siap batap. Abi pikiran. Batap. Lain atuh. Ada kanca. Kieu saya teh kieu. Ngaji. Pak Guru maaf. Ya, ingat Kanjeng Nabi Muhammad teh nyaeta Kanjeng Nabi panungtung. Jadi awewe deui lamun aya nu ngaku nabi berarti lain. Eta misalkan aya nu ngaku nabi kedahna kumaha? Eta kedua ada di habek. Tonyok dagana. Tenang dosamu Pak Ustaz mau dimatiin. Paehan bae tenan naon eta. Jigur dewasa. Ulah tuh. Khatamin nabiyina wa alihi jeung kakulawargina. Jeung kulawargina. Nah, Pak Ustaz tadi bahas Nabi nu cigur dewa Pak Ustaz. Eta mah sebab eta mah cuman fitnah. Eta mah fitnah. Oh, fitnah. Jadi cuman ada satu sumber yang mengatakan itu. Jadi tidak bisa disebut valid. Karena satu sumber gitu. Iya. Namun konteksnya bercanda kumaha eta? Konteksnya bercanda. Tah eta teh aya hukumna teh ulah istihza bin nabi. Teu meunang eta teh. Sok aya geuningan sepeda Nabi Adam. Teu meunang. Kade tanya. Tah kudu rada diistighfaran eta teh. Ya, ingat eta teh salah. Gitu Pak Ustaz. Teu aya kitu mah. Ngan banyolna ya rada. Ngaku gitu. Abang eta gede gitu sepeda. Oh, Aja manusia bukan Nabi, Bo. gaplok. Tinggal ya eta ge. Nu bukan nabi wae geus digaplok komo nu ngaku nabi. Alah, siap. Nah, masyaallah. Jadi ulang ngeurikeun urang ngaku Nabi teh. Heeh. Itu ge pae kesannya mah kita Wasahbihi jeung ka para sahabatna. Saha sahabat teh? Sahabat anu disebut sahabat teh nyaeta jalma-jalma anu hirup di masa Nabi panggih jeung Nabi. Eta sahabat. Eta sahabat. berarti loba berarti. Loba. Teu apal urang. Ai Abu Bakar itu termasuk sahabat naon? Termasuk sahabat Nabi. Sabab eta hirup di zaman Nabi panggih jeung Nabi. Islam deui. Nah, anu disebut-sebut teh nyaeta we nu opat kitu Abu Bakar, Umar. Eta mah maneh kurang jauh ngopina. Sabab aya nu lain. Yang jauh kau. Kita ngulin ke Mekah. Tah, gitu ngopina ka Mekah ge apal. Aya Bilal, apanan Bilal bin Rabah.
aya Muawiyah. Papangi jeung Mia Khalifah cenah Pisan parah pisan. Jauh teuing atuh eta jauh teuing. Aku kayak halimbahan gitu. Coding Israel tuh. Baca sama. Mani para sahabat aduh. Oh, sawae. So, kayak nu apa teh? Salianti nu opat. selain Iya, Zainuddin. Zainuddin. selain itu apa Heuh, sawae. Abu Nawas, Nuaiman. Nu Iman. Arapalna teh anu banyolna we unggul. Burung segenre. Bae lah. frekuensi Regina lebih dinya kan. siapa na TikTok apa cek meja Ajmaina sadayana. Wala haula Wala. jeung Haula di dulu Pak Ustaz. naon? itu beda dia bimang wala haula Haula berarti Abi salah. Amunten Abi lepat. Nah. Tinggalan Maula. aku makin cicak Wala haula jeung teu aya daya upaya. Wala quwata jeung teu aya kakuatan. Pak Ustaz dia nih ngaran sekolah TikTok Pak Ustaz. Ulas ujung Pak. Eta pesen. Oh, PSN. nanti Yusan pani bakal Bisa dicoba paninya. pani ya kan postan nyelek mah kapangi Teu aya daya upaya wala kuwata jeung teu aya kakuatan. Illa kajaba. Kalau anging. kecuali Angin. Billahi kalawan pitulung Allah. Jadi moal aya kekuatan, moal aya daya atau upaya kecuali karena pertolongan Allah. Misalkan can kuat Umar terkenal dengan kekuatannya. Habib Nurmagedon kita Anu deket teh Habib anu gelutna jeung tah Gus Miftah kuat misalkan ngagoblok-goblok ka batur. Goblok. Boga kekuatan teh eta teh atas dasar pertolongan Allah, tapi digunakeun teh balik. Ulah mata. Nah. Al-Aliyyi nu maha luhur Al-Azimi dipahat dipahat eta electric fan juga. pakai senter ketinggal Beda deui ya tuh. akan senter despen dikit tuh tah Nah, anjing ieu tah mana kan main aya di senter anjing iso kami Al-Azimi nu maha agung. Tah sakitu muqaddimah nama paslun. Kuda lepas di alun Lain atuh. Hei. Paslun ari ieu hiji pasal. Sia soe bosan. Kade atuh kade. di pasar Paslun. Kuda lepas di alun. Iya geus parah Pak Ustaz. Arkanul Islami
Ari lobana rukun Islam. Pirang-pirang dinya itu tuh. Pirang-pirang naon lah. Hom satun. Om satu. 3, Ustaz. Nah. Ayo rukun 5. Rukun Islam itu aya 5. Hom satun eta aya 5. Naon wae? Anu kahiji. Kira Ustaz. rukun Islam. Sahadat. Kumaha tah sahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Artina. Ustaz. Betul, yang pertama itu sahadat ya. Langsung logat Ustaz. Syahadatu hiji nyaksian. Nyakseni. Allah ilaha kana yen sanyanyana henteu aya deui pangeran. Heeh teh lah. Minum susu biasa kan kelapa. Kelapa lu tujuan. Aya caian gitu. Oh aya. Bar. Kelapa pink. 5 mahal. Ya durasi. Kayak biasanya 11 kalau macan subuh. Henteu aya deui pangeran illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan Eta artina Haji. Wa anna Muhammadan yang sananya Lain eta lain arti syahadat yang tadi. Oh, Tah ieu arti sahadat teh. Jeung sanyanyana Muhammadan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Rasulullahi utusan Allah. Anu kadua ayeuna. Naon anu kadua? Wa iqamus sholati jeung kadua ngalakukeun salat. Tanya Pak Ustaz. Saha Pak Ustaz? Tunjuk Pak Ustaz. kadang ngompor ditanya mah. Aya salat teh aya sabaraha macem? Aya banyak Pak Ustaz. Nah, banyak seutik dah macam nama. Aya salat sunat, Aya 2 berarti. Aya salat wajib, aya salat sunat. banyak. Alah uti. Kapan di ya sunat. Kabar kirim nanti ku ya. Teu meunang ngalakonan nu sunah saacan ngalakonan wajib. Jadi misalkan orang teh ngalakonan wajib teh tinggalin. Teu salat subuh. Misal kasarean. Jual salat duha teu meunang. Haram eta. Tah, bisa dipertimbangkan kalau itu. Tergantung niatnya salat naon eta. Mana ya saya Pak? Mata mun kitu mending ngilu ka Persis teu make kunut. Tapi mun pohok mah Ustaz. Kepo naon? Cuma kunut. Teu naon karena eta mah kunut mah sunah. Ngan di mazhab Syafi'i di mazhab urang mah eta teh sunahna teh anu dianjurkeun. Jadi lamun misalkan poho kudu sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi teh engke saenggeus atahiyat urang sujud 3 kali. Babacaan. Babacaan teh subhana malayanamu walayasu. Tulis bisi butuh.
Ya, kurang dicontohan geus beres atahiyat. Nah, geus beres atahiyat ya, atahiyat fil alamin innaka hamidum majid. Sujud deui. Maca ulah ka salam. ulah waka subhana malayanamu walayasu cengkat. Sujud deui. Subhana malayanamu walayasu. Maca nama sekali gitu. Sekali we. Kieu deui. Sujud deui. Itu nu katiluna maca eta teh. Heeh. Terus itu langsung salah. Tah, cengkat deui. Assalamualaikum warahmatullah. Lamun katinggalan rakaat bosan, sarua ditunya. Katinggalan rakaat tah sarua misalkan orang teh Opat rakaat ya. nya. Pat rakaat. Tah, henteu ulah kitu. Atas dasar naon mana pohon Baca ngaulang kan. Ngaulang kaya. Iya misalkan ngahulang. Ya. Ngahulang orang teh pas di luhur misalkan ieu teh geus rakaat katilu atawa geus kalima misalkan eta salah ngitung lamun kitu mah. Oh, Tah, leuwihan hiji. Jadi sujud jadi kudu opat teh misalkan urang teh yakinan teh anu pangleutikna. Geus ieu mah nu 3 berarti gitu. Kalau misalkan yakinna 3 atau 2. Oh, berarti karek 2. Oke. Walaupun misalkan bener tapi orang angger eta teh poho. Tah, angger kudu sujud sahwi. Nah, Sujud sawi teh dilakukan mun urang poho rakaat gitu. poho sagala. Oh, sagala ke salat. Jadi poho rukun, poho sunnah. Di akhir. Heeh. Eueuh pokona mah di atahiyat awal eueuh. Oh, kade eta. Ulah misalkan orang teh poho ya, ieu antara Aduh, pirang. antara 3 atau 4. Jika nanti emang geus 4, ulah kitu. Kudu ngayakinkeun pangseutikna, urang karek 3 gitu. Wala yasku. Itu kudu sujud sawi. Kudu. Yakin heula. Henteu atuh angger lamun geus poho mah kan eta. Kudu sujud sawi teh. Tapi lamun posisina keur misalna di rakaat ka-4 urang teh. Keur kieu ulang dikeun nangtung. Poho bosan, misalna keur poho. Di urang teh 3 apa 4 teh. Eta tambahan hiji deui. Jadi 5 rakaat teu naon da eta poho. Berarti Halus. ngambilna nu paling kecil. Nu paling kecil. Ulah nu paling ieu. Ulah. Sabab eta dina kodo salat ge kitu, misalkan kodo urang teh poho teh salat 5 poe atau 5 tahun ya. Nah, cokotna nu 5 poe. Oh. Nu 5 tahun maksud teh. Eta nu paling loba apa jadina? Heeh. Hitung kedang. Nu paling ieu nu paling lobana. Oh. Jadi kan orang lamun misalkan lamun kan kieu. Lamun orang nyokot salat ya. Nyokot panglobana jadi tekan lamun orang nyokot 3 berarti ngagentiana hiji. Lamun misalkan nyokot 4 kan tengah gantian. Seutik eta gitu. Teman Nabi lieur juga teh. Dia berarti. Jadi cokotna anu pokoknya orang ngagentian paling loba. Iya tah, jadi misalnya teh di sholat isya ya, pasti lo rakaat teh geus berpikiran teh Geus 4. atau geus 4 ya, geus we da Cok. pikiranna pasti kana geus 4. Heeh. Lu mah pengalaman urang ieu mah Heeh. pengalaman urang. Tah, jadi nyokot anu pas ingetna eta gitu, sedengkeun eta teh dina rakaat anu katilu. Urang teh geus angeuskeun salatna. Jadi 3 rakaat. Jadi 3 rakaat. Da ngayakinkeunana pas dina 3 teh geus ka 4. Tapi kan bieu geus aya poho ta eta. Eta teh geus aya gejala tidak yakin matak tidinya non Tambahan. anjuran sujud sawi nanti tidinya kene. Berarti nganjurkeun sujud sawi lain anu ka 4-na. Henteu angger kudu digentian eta. Jadi kudu ngaleuwihan rakaat. Terus sujud sahwi gitu. Walaupun misalkan ayeuna geus urang geus 4, tapi tidinya teh gertek dina hate teh. Anjir ieu geus 3 atau 4. Cokot deui sarakaat deui gitu. Jadi kieu meureun Pak Ustaz. Geus nambahan eta sujud sahwi ya. Heeh. Seterang abi mah pasti nopat. seterang abi mah sapangalaman abi. Da biasana mah gede bungkul salat. Janten Jamaah. kami misalnya abi teh nuju dina sebenarnya mah teh dina rakaat katilu. Mangma titik tilu apa opat. Tah seterang abi mah dedenguan teh janten
ngambil anu paling sedikit. Paling sedikit. Lamun posisinya mang terus gitu Pak Ustaz. Ente. Paling sedikitnya nu mana Kak? Paling tah berarti lamun nyokot nandu tilu berarti ngagentianna leuwih lobapan. Nya. Tah eta maksud urang nyokot nu loba teh. Sarua jeung kode salat. Nya, kan jadi nambahan rakaatna. Tah eta anu disebut leuwih loba teh. Lamun posisina Lamun nyokot 4 pan teu. langsung Berarti saeutik. beres. Oh, beres. Nah. Lu Mun tilu nambahan di Nambahan deui. loba. Nah. nambah sekali. Heeh. Oh. Jadi ambil lalu sana itu orang rakaat ketilu apa keempat ya? Tah. Ambil tilu. Ambil tilu. Atau misalnya itu rakaat kedua apa rakaat keempat? Ambil dua gitu. Setara ngambil. Terus- Contoh misalkan kodo salat tina saminggu. Urang salat full saminggu atau 5 poe. Cokot nu 5 gitu. Terus mah geus 5 gitu. Gentian 2 poena kodoan. Ngerti Cok. yang ngodoan. Ngodoan Aduh, salat biasa. salat biasa. Nah, engke niatna usolli fardo. Lain puasa, lain kado puasa, kado salat ieu mah. Kodoan kena kan biasanya adaan genti ku kodoan. Cuma puasa lengkapna Pak Ustaz. Misalkan salat duhur, usolli fardo dzuri al barakati mustaqbil kiblati kodoan. Lillahi taala. Ada anak dia. Ada ana digenti ku kodo. Tapi jamnya bebas. Jamna bebas. Bebas jamnya. Jamna bebas, tapi alus nama lamun supaya supaya teu aneh. Supaya teu aneh jam-jam salat. Jeung tong di masjid, misalkan maneh salat asar kodo sanggeus asar. Di masjid ke batur bingung ieu. Nah, jelema teh salat sunat sanggeus salat asar pan aweuh. Ke disangka siah kumaha? Lain, rek pinteran. Ini jadi ieu mah versi so. Nah, iya. Ke dicarekan. Jadi ahli ibadah. Di imah we rek kodoan salat mah. Ya teu naon. Jadi iya bener Pak Ustaz di mana orang ingat di dinya waktu orang ngodoan gitu. Tah, kode salat itu aya 2, aya nu haram, aya nu wajib. Wajib. Anu haram ieu teh maksudnya salah. Aya nu haram, aya anu teu nanaon. Tah, anu haram ieu misalkan urang ninggalkeun salat karena ngahaja. Misalkan urang teh bisa salat tapi angkelah orang ieu can beres euy samej. Tah urang can beres euy Persib. Haram eta. Kudu langsung digentian tina harita keneh. Tapi lamun ku poho atawa ku sare eta anu teu nanaon ngodoana pek iraha teuing. Ai salat kodona sabaraha rakaat? Sesuai. Rakaat, Cok. Misalkan salat nu ditinggalkeun zuhur 4. Mun subuh 2. Jeung kunut-kunutna. Jeung Aya kunut-kunutna. cashback cenah diskon Pak Ustaz. Teu meunang. Si. Rukhsah engke beda deui babna rukhsah. Aya maca, ieu mah tapi ting bener ting teu amun salat qada mah bisa ku 2 rakaat. Pernah mangin teu? Tah, eta abican manggi. Nanti kita bahaslah di depan ya. Berangkat kumaha? Sababna kieu. Aya gitu mah tah. Aya di Tah. bab kodo. Sabab saapal urang rukhsah eta teh kan ngaringkeus salat eta teh cuman aya di beberapa keadaan. Salah sahijina teh nyaeta sapar teh Dalam perjalanan. dalam perjalanan. Aya babna. Berangkat. Aya babna. Ya Ustaz lain Pak Ustaz. Ayo nu kasabaraha ayeuna? Eta salat sabaraha sih? Salat lagi mun salat eta teh ngelakukan salat. Terus nanti nu kadua. Nu kadua ieu teh. Ieu tah nu katilu ayeuna wa ita uzzakati jeung katilu mikeun zakat. Tilu Wajib eta tah. zakat. Zakat fitrah. Zakat. Unggal-unggal rek lebaran sok zakat geuning. Nawa itu an ukhrija zakatal fitri. Amin. Gitu kan. Terus kaopat wa saumu Ramadan. Jeung kaopat puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan sabaraha poe?
20 Dulu. salapan tambah hiji. Minggu. Sebulan. Di bulan naon? Sebulan mah Sebulan itu teh di bulan naon? Ramadan. Bulan Maret itu. Bulan Ramadan lah. Pas Ramadan. nanti tuh kalanya. Maret. Beda. Aya di Maret ka April. Hari mah puasana ngitung kalender Hijriah. Iya. Wahijul baiti jeung kalima munggah haji. Naik mangkat haji meureun kitu nya. Munggah haji ka Baitullah. Haji. Wajib ya haji kade. Tapi diharapna ya manis tatoa. Manis tatoa. Kajalma nu kawasa. Jalma kawasa. Ilaihi sabila ka Baitullah di jalana. Di jalana. Tuh anu kawasa di jalana sabab jauh. Jadi kudu kawasa di jalana heula. Berarti leumpang ge kawasan mah bisa. Bisa. Karena TikTok aja. Anu lempang. Tapi hari haji teh kudu di waktu haji gitu. Nya, haji mah aya waktuna, beda jeung umroh. Emang Tapi kan itu kawasa, berarti kawasa teh ngacangkup kana hartana. Heeh, sagala rupa. Tah, sedengkeun ku ayeuna. Jelema ayeuna teh keur naik usaha teh kawasa tadina hartana. Nya. Tapi ieu si pemerintah kan menghalangi ku kawasaan eta. Naon? Maya lah. Tapi ngadaguana ku 20 tahun ayeuna teh. Henteu dong, lamun kawasa mah nya haji plus-plus lah. Tahun hareup ini Ya, nya kan emang diarahkeun ayeuna mun dina kawasa teh ayeuna jelema teh kawasa contohna lah timu. Karena 20 tahun berarti kan tah eta teh teu kawasa berarti kan. Kekawasaan berarti masih aya di pemerintah, teu kawasa. Iya berarti ya anu ngakawasa eta teh apakah orang kudu nuturkeun geus cek pemerintah ieu urang tetep emang sakitu ge wani gitu. Kumaha maksudna? Jadi eta teh pan ayeuna misalnya teh contohna lah kawasa di dinya teh yang nutupan ayeuna pan ayeuna ngadaguan 20 tahun tapi ku kumpul geus beres geus lunas tapi geus lunas eta teh nungguan di nu 20 tahun jadi lain keur kumpul ayeuna lunas kakarek berangkat gitu tapi dina lunas eta teh ngadaguan gitu jadi sedengkeun dina eta teh kan nunggu 20 tahun teh sedengkeun amun urangna sehat walafiat kan anu kolot ayeuna beuki kolot ngakolotan meureun gara-gara ku eta sih. Jadi kieu dina haji teh edo poin. Nasib. ya gitu Nasab teh geus boga urang. ya Tapi percuma aya nasib. Nah, Nah, jadi haji mah bisa sempurna eta aya 2 poin eta nasab jeung nasib. Nasab meureun dina harta, dina kekuatan, meureun. Nasib Indi? orang dibere jalanan gitu. jadi anggar kumaha kekawasan urang. Jadi lamun misalkan teu indit karena kayaan tahun emang jangan kawasa. Misalkan geus 20 tahun urang keburu kolot. Teu bisa indit. Nya emang teu kawasa, teu wajib. Tapi lamun misalnya haji mandiri misalnya. Kan enak geus aya umum kan haji enak umroh mandiri. Karena da make travel mah mahal. Jadi umrohna mandiri. Anggap saja Karena haji itu bisa gitu. teh haji maksudnya bisa teh haji mandiri gitu. Teuing Lain eta mandiri mah. syariah. Tapi Bisa Kak. Tapi di bulan haji. jadi si haji mandiri eta teh basa urang nanyakeun ka si Amalik anu pernah di Mesir tah ayeuna mending keneh haji mandiri ku 10 juta 15 juta urang nepi ka ditu. Tapi tetep ku pemerintah Indonesia di dieu henteu sagawayahna. Jadi matak menurut urang teh geus kawasa ya urang ini teh ulah ka ditu make wawasan ayeuna lewat eta. Berarti dibatas oke gitu Jadi pemerintah. tetep we kitu da karena ningali dina cek bahasa si Malik mah ningali eta teh pangbanyakna setiap tahun teh anu ka haji teh di Indonesia jeung negara teu salah Malaysia. Jadi ayeuna Indonesia loba yang ngancara tapi tetep dina nalika haji ditahan tetep kan itu kena aja naina geus kawasa ini tah nepi ka Itu jadi haji no. jadi da anggar tetep Tah eta teu kawasa berarti.
berarti misal Jadi kekawasan orang teh mencakup segala hal. Lamun gitu berarti teu kawasa kan? Ada bukti secara bukti gitu. walaupun misalnya jika iya ada si bulan haji tapi orang mengangkat haji dengan haji mandiri tanpa adanya tanpa maksudnya diiyakan ke pemerintah gitu. Orang teh bang memang mangkat ke Mekah sorangan maksudnya nah, jadi tanpa aya pemerintah mengatur. Haji lah, iya, haji iya. we apakah itu hajina urang ibadah nasah anggap we hilangkeun heula anu di pemerintah. Ieu mah ibadah haji urang eta sah teu karena Sah we. dari secara ieu Secara kemampuan mana misalkan ilmu ieu nang geus kawasa. Terus teh ke badan manehna sehat di dituna. Terus teh ongkosna cukup gitunya. Sah. oh kan jadi minus nama menurut negara Tah anggar kan orang secara manusia sosial kudu ikut kaulil amri. oh Jadinya geus kawasa ge tetep kudu nuturkeun eta. Anggar kekawasan eta na berarti nu kudu dibenangkeun. Jadi presiden. Jap. Oh geus. Paslun. Kesimpulan ya. Jadi pada malam ini itu kita sudah membahas mukadimah dan pasal pertama. Mukadimah teh tadi Bismillah dan sajabana puji-puji dan juga pasal pertama yaitu rukun Islam. Rukun Islam teh aya 5. Anu kahiji syahadat, kadua katilu, opat, 5. Semoga kita bisa melakukan semua itu. Amin. Aya pertanyaan. Mari kita buka forum pertanyaan pada malam ini. Abi lah Pak Ustaz. So, Aya pertanyaan. Pertanyaan naon? Nu salat Salat. di pagawean teh aya nu salat ngilu salat lah gitu jadi pagawean teh Teh. manehna teh salatnya salat surangan gitu tapi manehna teh osok adan heula qomat heula kamu sholat aneh gitu Ada lah komat. kumaha teh eta nakut emang kudu kitu eta kumaha Untuk da ajan mah eta mah jang ieu unggul jang manggil. Koma tunggul koma tunggul Kan ikomah. Jadi koma tunggul komat teh kan dari bahasa Arab ikomah. heeh Ikomah teh tanda tanda pas orang terek nangtung. Alhamdulillah. orang pulang kerja Oh, Masya Allah. kita sok kan itu David Tadi ikomahnya ngebahas ikomah. Ikomah teh sebagai pertanda. Itu kok mau itu salah. Mau ke dorong. Ya. lanjut Ya, man jadi itu anu nanya cenana batur di pagawean aya nu salat sorangan tapi komat heula terus salat. Tah, ikomah teh sebagai pertanda unggul, pertanda bahwa orang terek nangtung. Jadi kan geus adan. Biasana salat sunat terus ngadoa. Cara lipan eta teh. Tah, komat pertanda komat teh bahwa itu rek nangtung rek salat ya rek ngadegkeun salat. Anu ikomu salat teh ngadegkeun salat. Jadi lamun di dinamik gini kan kode komatis sholat tah eta teh supaya pertanda ku adan teu can ka masjid wae ku komat mah tuh ieu teh bahwa geus bener-bener rek salat. Jadi jelema teh kudu bener-bener langsung ka masjid gitu. berita teh dilarang berarti eta Teu dilarang. Tadi teu komat oge teu naon. Teu komat gitu naon. Tinggal kok kok potong arah-arah sih kena tarawih
Coba gimana? Kabinet merah putih, men. Hey. Siga ieu sih. Siga siga Ini bupati Bandung. Dia mah anak Allah. Dadah. Anak apa? Tuh, Hirupin ya ini. anak abon. Lanjutkeun. Sok atuh ta eta kitu komat teh. Hirupin ya anak apa? Jadi tenan naon Pak Apit gitu cenah. lamun salat sunat teh lah. Halus. Kumaha mereka? Salat sunat lah terus Jual salat wajib be. Jual salat Jadi qobliyah heula mah. halus lah. Kai Pak Apit. Saya meskipun orang sorangan gitu. meskipun sorangan. Halus berarti. Seolah dijikeun jeung Bahas Ustaz anu salat sunah nu 2 sacan salat jeung sangge salat. Hah? Oh iya. Tema kan aya Rawatib disebutna teh rawatib. wajib. Susunan jadi nate qobliyah heula wajib terus badiah tah. Qobliyah teh dilakukeun teh sanggeus adan. Same komat. Sebelum salat. Sacan salat fardu. Memang sacan kumaha teh. Heeh. Lamun Berarti berjamaah lamun salat sunat anu ganjaranna lebih baik dunia dan sisinya berarti geus komat sampai adan. Sanggeus adan. Lain sameme adan. Tah eta mah salat tahajud berarti mun sacan ieu mah. Oh, berarti benar. Orang selama ini masih bingung. Aya salat fajar geuninganna aya salat fajar. Aya salat fajar apa salat fajar? Sholat sugisuk meureun. Tah, Ya, udah Ustaz. salat fajar teh jadi salat jeung duha gitu. lain ieu mah. Subuh kene ieu mah. Ini jam 3 berarti. Heuh. Ya subuh lain. Tah, qobliyah subuh. Ada. Ah, 2 rakaat sebelum subuh teh. Tuh. Saya teh sameme adan sanggeus adan. Sanggeus adan. Sanggeus. Lamun sameme adan mah udang sare sameme adan salat sunat tahajud eta. berarti ngelakukan salat ke Kaya ya. sacan adan. Udang sare teh jam 5 geus adan geus komat berarti. Salat Berarti sunat bener, teh Sa. sunat naon? Sacan atau adan. Naon? Geus komat. Adan geus komat. Setengah 5 misalkan gitu. Jor. Udang jam 5 salat sunat heula. Tenan naon? Asupna sunat naon eta sunat biasa. Eta sunat fajar eta. Oh jadi kieu merenya. Salatnya kan ada 2. Qobliyah jeung badiah. Eta dina salat teh badiah. Nah salat sunat teh. Qobliyah mah pokona mah sacan salat sanggeus adan. Jadi sanggeus adan, qobliyah heula, qomat, karek adan. Salat adan gitu. Lamun badiah mah Sanggeus saparantos Salat sanggeus salat fardu. tapi bisa anu terang kosan badiah teh kan aya nu nging anu ulah anjing teh. Oh. Situ. Tisut. Ya Ustaz. Doa kita ngadoa yang gancang dikabul gitu nya. Heeh. Ngadoana sanggeus salat wajib atau sanggeus salat sunat, sacan salat wajib. Tah, ieu aya beberapa waktu anu mustajab. Mustajab. Anu dijamin dikabul gitu. Anu kemungkinan dikabulna teh tinggi. Wah, eta Ustaz yo. Waktu-waktu teh antara lain adalah pas turun hujan. Hah? Pas turun hujan. Jadi pas keur hujan Pas teh turun hujan teh pas Hujan. salat sunat. ieu mah di luar eta gua. Di luar eta. Mama di tengah lagi bisa. Heeh. Ah. Tah, tapi pas turun hujan eta pintu langit terbuka. Mane ngadoa teh besat langsung ka langit. Lihat ya guys ya. Wajib. Parah. Politik, Pas guys. turun hujan. Pas turun hujan pertama. Ah. Terus nu kedua, Aing lagi can cair amuk men. di antara 2 Khutbah Jumat. khutbah Jumat. Aya sok aya geuningan pas keur diuk khotibna teh geuningan. Nah, eta. Allahumma shalli ala Tah pas keur eta teh ngadoa maneh teh. Sogalan dia Ustaz teh. Hah? Sogalan cantik. Menang ieu mah dina online dan TikTok kan. Heeh. TikTok jadi maksudna eta mah dina pas eta teh emang dikabul ijabah. Iya doa teh. Tah.
Iya teh amun mere eta teh naon we kumaha deui tara ngaji teh. Mere Amun mere nyaho amalan misalnya teh amalan ningan. Ya, Kudu Bang. aya ijazah. ijazah tah. Ti Habib namanya Ti Habib. Ti Habib we pokona namanya. Nian ya. Tadi na eta teh aya amalan ya gani ya mugni Heeh. ya mugni 10 kali jual terakhir nu 10 kalina agnini. Heeh. Di nusa antara khutbah teh ada. Tah, ayeuna da urang teu ngacek deui geus poho. Heeh. Ya gani ya mugni teh artina naon? Tah, ya goniyu. Ya goni teh wahai yang maha kaya. Wa ya mugni dan yang maha mengkayakan. Jadi yang kaya yang mengkayakan. Tungtungna agni nih, kayakanlah aku. Gitu eta. Alus teh eta. Pake. Ya mun misalkan eta alus, pake we. Ya karena eta amalan eta teh maksudnya teh di ijazahkeuna lewat online takutna ketika orang ngijazahkeun mental gitu kan. Oh. Karena eta amalan. Tapi itu kan enggak sih. Tapi Ada orang mah tidak orang pribadi mah gitu mun misalna aya ajengan mere amalan nu di awalna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad moal teu nampa eta amalan teh karena depan lagi geus subuh gitu. Tapi kan siga ya gani ya murni emang pernah nanyakeun gitu tapi takutna dina eta teh mental ku bahasa eta teh ari amalan mah kan efekna balik deui ka urang. tak. Ngamalkeun anu can puguh artina jeung can puguh apal eta kudu di mana dipakena gitu. tah eta ieukeun we jadi nisbatkeun ya goni eta teh ka Allah. Ulah ka sasaha. Bisa wae urang teh nyebut ya goni teh ka jelema kan aya jelema ngaranna Gani. Aya, Pagani. pangkalan. Tah. Gani. Jadi ya Gani eta teh kita nisbatkan ke Allah gitu. Emang orang meminta kepada yang maha kaya dan yang maha mengkayakan supaya mengkayakan arurang gitu. Eta cuma bahasa Arab unggul eta. Begitu. Tah terus teh aya di waktu mustajab teh saacan komat sanggeus adan. Eta pas salat sunat eta. Pas sholat sunat ngadoa gitu. Heeh. Sanggeus sholat sunat. Sanggeus. Di waktu eta. Eta halus Ustaz. alus eta ngadoa. Asok aya Agen sanggeus sholat wajib gitu. eta ge alus. Tapi Paling halus sih bener. anu paling alus menu eta anu saacan komat. Sanggeus sholat sunat. Heeh. Saacan komat. Acan komat. Komo di waktu hujan. Wah, eta nambah-nambah eta. Nambah coba. Berarti pasal tambahan Halo. lamun kan pernah ngadangu ku Kok hayang, euy. cenah doa teh ngara eueuh hijaban sangkan si doa teh Langsung salah, nembus gitu. ngara langsung nembus los kawan eta teh kudu di sholawatan Tah, betul. Saacan berdoa Selawatnya make pelumas. Anjay. Bener gitu. Beler. Gampang. Meng bebelesatan, meng Me Allah hambatan. me jengat-jengat Anjay, jangan-jangan. pakai salawat. Tapi amun misalnya kieu kan sarua ieu ge geus puguh eta mah dina ijazah gitu, dina ijazah di balik di ta. Si posisi ijazah teh aya doa anu dina sujud terakhir, anu istajib doana teh. Nah, aya doa anu saenggeus tahiyat akhir. Pas eta teh pas sadek sampai assalamualaikum. Pernah meunang amalan teh Abdul oge gitu tapi kurang teh ragu gitu takutna jadi berpikiran dina eta teh ngadaguan eta we doa eta gitu. Jadi doa teh memang teu eta dina berjanji. Teu masur gitu. Ya Rabbi sholli ala Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul Wasilah. Oh, naduru. balighul 10 kali tak karek assalamualaikum gitu amun misalna teu dilanjutkeun kana dina doa eta gitu. Tah. Eta teh ijazah ti Habib oge gitu. Apakah eta nu teh teu ngarusak kana katartiban salat? Henteu kieu. Dina salat aya rukun. Nya rukun. Aya rukun. Tah. Tapi
aya oge nu teu rukun jiga doa ruku. Ya. Doa ruku eta rukun lain. Lain. Tah eta bebas eta teh. Emang bener naon? Teu naon. Asal lu kumpul gitu. Yang penting aja jeda nyata. Aya tumanina. Ukuran tumanina teh maca subhanallah. Jadi contoh. Contoh. Sana Allahu Akbar. Teu maca tapi ukuran mah ieu nanti ukuran cicing teh subhanallah. Tah kan eta nu diajarkeun mah subhanallah. Tapi orang macana subhana rabbiyal azim eta ti sahapan. Jabati kali. Tah eta teh nya ti ulama. Sarua jeung bieu misalkan Kieu we dari ulang mana kami turun. tah gitu. Karena kan Soalnya ini orang karek apal gitu. karena orang manusia kan lain lagi boy. Tah sieun nah di kekosongan itu tiba-tiba Pikirannya utang, Heeh, eta alus oge. Baligna naduru kan gitu. Pake we. dan Alus mana kan? Jeung Alus mana? dibawa KB karena nya alusna mah kabeh aya geuningan anu sujudna teh lila. Nah, Eta teh kadang mah maca subhana rabbiyal a'la misalkan 17 kali. Masukkan teh oh. Atawa aya eta teh anu ngadoa, aya oge nu ngadoa eta teh. Matakna nanyakeun kana katartiban dirinya apakah dimasukkeun doa-doa anu lain teh mata jadi madarata teh balik di ka pribadi atawa ngarusak kana karukunan eta. Tah selama kieu. Jadi kata-kata teh kan dilarang dina salat teh. Urang teh teu meunang ngomong dina salat teh. Ya. Tapi meunang lamun ngomongna ka Allah. Eta mah moal ngabatalkeun salat, Jiga. ngadoa. Jiga bieu balikna nazuru teh ka Allah. Tapi ieu mah aya non teh ajeungan dina TikTok kamari teu pikeun karame di debat Heeh. amun misalnya update sarua Itu tuh. Kapal Ustaz. urang mah saapal urang ngaji gitu asa can pernah amun misalnya ngadehem jadi batal gitu. Gitu ngadehem terkecuali misalnya tadi dia si kakak keur salat. Nah, ngagedor misalnya teh urang bari kak si kakak teh merek kode. Kode eta teh Jika di WC. eta mah kan tujuanna ngakodean batal lah gitu. Ya, batal. Nah, karena tina ngadah sabarangkali ge belum tentu orang pribadi ngarti oh si kakak keur salat. Tapi kamari aya dina TikTok nyebutkeun tepikeun ka bersin ge jadi batal tah. Wah, eta mah teuing. Sabab kieu nu sapal urang mah. Teu sarua mah. Jadi kieu selama lamun hal-hal nu dikeluarkeun tina mulut urang asalkan lain huruf kan. asalkan lain menjadi kata-kata yang batur, entah menjadi kode atau nanaon yang batur, teu nanaon. Karena menurut orang bingung. Karena lamun bingung, lamun misalkan bersin, eta urang tuh bisa nahan. Penguatna tah lanasana ya hadisna we misalkan. Penguat, Jadi cacok. Halo. kurang teh yakin gitu bahwa saya ngedomba gitu teh. Oh. Aya jangan mau apa Eta ge urang Betul lama. karena eta teh karena jeung keberatan kabeh berarti anu dilakukan urang pasti berat lah dina nalika salat teh kudu nyiapkeun urang kudu sehat lah tong bersin tong kunaon gitu nya. Tapi nu ditakutkeun ku urang teh dina nalika si imam eta ada ngalakukeun eta sia batal cenah. Jaman geus kitu nya amun misalna si jelema eta percaya kana dalil anu diucapkeun ku si ajengan eta. Tah, eta mah tinggal kieu we. Maksudnya tong ngayeun kana dalil ku akal ge eta mah ka harti gitu kan. Tapi takutna bisi aya Referensi gitu. Urang muka kitab ieu dina madhab ieu pernah kitu tapi eta teh alasanna kitu. Berarti jadi wawasan unggul gitu. Acan urang mah can manggih. Sok aya wae sahabat mana beda wae. Heeh. Pasti. Acan eta mah lamun bersin mah. Dia pernah menang dalil mun dina adus bisa kuleungeun hungkul. Tah eta kumaha cenah make lah. Aya dina kitab urang maca tapi kurang pribadi kurang Teu dipake meureun. yakin karena kieu nyebutkeun teh dina kitab teh memang urang teh misalnya teh ngalakukeun tah Cucus. subuh misalnya teh tiris bisa aku ngalakukeun ayeuna geus we cenah teh bahwa sasiu eta mah kana leungkeun tawarekana sibeungeutkeun sambil ngadoa aduh eta gitu
tapi jadi hutang eta teh jadi kurang bener gitu. Oke, Jadi berarti hutang. kudu adus deui. Nah, batasna teh di salat subuh eta teh nepikeun ka jam 12. Kalau Malahan mah jam salapan kudu nama geus beres eta teh, hutang eta teh. Karena mun dilakonan ayeuna mandina di lohor berarti kahitungna horea mata kurang ayeuna masih bimbang ya, tapi nanyakeun ka ngesan tilu aweur ngetakeun aya ge anu ngaringankeunna kieu gitu. Tapi nu eta mah kan emang bener bisa dipake di cuaca anu sok Ekstrim. anu sok dingin naon lah gitu. Ayeuna mun mandi manehanana bakal Paeh. rasana mah paeh gitu. Ya. Memang eta ge asup akal tapi hari orang Indonesia mah Tuh gitu. ngalakuin meureun aya tiris, eleh ku tiris gitu. Ari saapal urang mah aya nu ayana kieu aya salat untuk menghormati waktu. Nah, Ta eta mah teu kudu suci urangna. Salat teh eta mah. mau udur bisa. Heeh. Supaya ngahormat waktu unggul. Tapi biasa juga sholat biasa. Jika saat biasa ngan angger kudu digentian. Tapi sistemnya jadi kodo apa kumaha? Heeh, jadi kodo. Tapi kalau eta Jadi ngahormat. Tapi henteu ieu henteu nu haram teh ya. Jibatan teh dari Tah gitu. Sama orang pernah langsung nyangharepan bahasa wajan ke rumah sakit, posisina ayeuna dek salat, posisi eta terus dioperasi. Jadi kan aya cai kiing lah kang igir jadi dajan wudu najan bisa lubang eta tetep ada cai eta teu bisa dilesotkeun. Jadi ngahormat unggul kana waktu pangnyatetkeun we. Tah eta Gantiannya. eta unggul nu apal urang anu bieu mah nu aduh sih mah urang can pernah ngadangu. Kondisi gitu soalna orang teh geus tilu nanyakeun jawabanna aweuh kan pernah aya. lamun awalan mah teh naon ya? Jika adus ngawalanna ti dieu cenah naon ya? Penting mah netesna cai. Cenah mah aya meja mah. Kana ieu lah kana beungeut Teu lah. heula cenah Jadi kan orang mah hayang nyoba hayang apa teh hayang dicobaan dek madhab naon nu penting lain dina jalurna gitu. Misalnya kan namun misalnya madhab aya dina persatuan kan teu aya dina kitabna anu ngajelaskeun kitu kieu tapi mun misalnya siga madhab Muhammadiyah boga sebuah kitab sahih dina hadisna geus boga ya jadi hayang nyobaan teh kan masalahnya kan misalnya urang teh hayang percaya kana madhab ieu dek nyobaan tinggi ti wuduna nepikeun ka akhir apakah jadi kumaha gitu. Naon mata eta anu kurang sampai can pernah kajawab. Oke lah eta mah. Jadi PR eta mah. Adus anu dina leungeun unggul. Pusing lagi tengah. Turun geunah gitu mun adus bisa unggul kuleung. Tidak cang itu, kemak cai. Heeh, dah gitu. Amun kanu aweuh cai mah benar. Itu mah jangan ngukur Tapi kekeringan kan kok. berarti kudu gantian. Tapi atuh kebanjiran biasanya. Atuh. Itu deui dina bab rukun Islam. Deui Nah, karena sudah lama kita cukupkan ngaji pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tah, ayeuna mah ngopi.